Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui nya ngalangkungan ieu konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu kontena eusina ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi kitunya utami nama hiburan bae. Kum kasadayana anu aya di provinsi Jawa Barat ayo alelo nyanya anu aya di provinsi sanes gitu maksudnya gitu, anu aya di luar Indonesia, anu aya di luar bumi, anu aya di luar Bima Sakti galaksi, wah pokoknya mah mangga nyangakeun lajengna carios jejer Sanggeus Halimun Peurai karangan Ibu Aam Amelia. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sing sarehat sakula wargi tina kanan anu nuju diikhtiarkeun. Hatur nuhun kanu parantos manco teras kana konten-konten ti kana YouTube Capruk Radionet. Anu parantos subscribe utamina komentarna mangga supados teu yang kolong kana waktos urang lajengkeun. Mang anu mana? Kang Inu mah asa teu acan tepang. Atuh da wargi tebi. Ke ari Kang Inu ka dieu, kaleresan emang ka dieu urang tepangkeun. Sering kitu ka dieuna. Cek Inu ngaheureuyan maksudna mah. Tapi mila kalakah tungkul semu anu teu ngeunaheun ku omongan Inu anu bieu. Manehna ngabige teu nyaritana naon. Geuwat Inu nyang hareup ka mila. Kunaon Mil? Teu kunaon. Sirah mila tungkul. Inu ngarasa manehna anu ngaruksak kaayaan. Keur meujeuhna hegara cangra jadi malegmeg. Nah Mila bendu pedah akang Inu naros kitu? Henteu. Geuning baeud. Lila mila teu ngajawab. Gerung mobil jeung motor bangun papaheula nguru tujuan. Sanajan katenjo ngaliwat ngan sakolepat tapi sorana mah kadenge keneh nepi ka sabaraha menit. Atuh da Kang Inu walangun anu teu percanten kana cariosan mila teh. Har. Nah kitu da nya anak Kang Inu naros. Sering teu mang teh sumping ka dieuna kitu. Hartosna Kang Inu curiga. Siga nu sinis. Inu ngabarakatak. Mila dikekeupageeh karena sela-sela buukna Inu ngaharewos pinuh ku getar kadeudeuh. Aduh, percanten atuh geulis. Kang Inu teh teu kedah cangcaya. Kapan urang teh tos sakitu lami sasarengan. Maknya mila tega sasarengan deui sareng nu sanes. Nya mohon percanten. Hapunten we atuhnya Mil. Hiliwir angin peuting nebak tiis. Najan langit poek meredong, oyagna dangdaunan katara keneh kacahayaan ku lampu jalan anu caang babra. Aya reungit anu ngurilingan lampu, terus rabeng. Teu lila areuweuh, tapi teu kungsi sababaraha menit breng deui muter ngurilingan lampu. Kang Inu. Ari Kang Inu iraha bade mundut mila ka emak. Inu ngabetem para wargi kaum dangu dikitukeun mah. Kudu iraha atuh nembalan teh. Ras inget sanajan sifatna bobodohan tapi manehna geus kacatet resmi jadi salaki awit. Mun can ngalahirkeun manehna moal bisa pipisahan. Hartina paling saeutik kudu ngadagoan 5 atawa 4 bulan deui.
Mun mila hayang tereh-tereh kumaha atuh ngakalanana. Bebeja wae kitu yen manehna teh nulungan awit. Tapi eta karisi inggis mila teu percayaeun nya neuneut kabeungbeuratan hatena. Leungiteun mila hartina leungiteun sumanget hirup, leungiteun sumanget diajar, leungiteun sumanget gawe. Lantaran ayana mila hirupna teh asa aya maduan. Lantaran ayana mila cita-cita hayang jadi jelema teh nanjeur. Tapi kapan cek iungna ulah wae pipisahan memeh budak awit lahir inu ngarahuh. Kang Nu, geuning ngalamun. Nah mila teh hoyong geura-geura gitu. Ah henteu. Mung naros wae. Apaan saur mila? Kang Inu kedah tamat heula sakola. Mila ngalende. Leungeunna nu kenca nyoo ramo-ramo leungeun Inu. Brul reunggit teh ngabrul deui kana tempat anu caang. Sawareh karasa ngahyeng ngadeuketan tempat anu duaan dari yuk. Sabaraha taun deui Kang Nu? Cek Mila, 4 tahun deui. cek Inu heureuy. Ah Kang Nu, atuh mila kaburu sepuh manten. Inu ngagebeg. Rada hemengeun ku caritaan Mila. Kapan sababaraha bulan ka tukang kungsi pakait janji Mila rek satia ngadaguan Inu nepi ka tamat sakola. Nah, ayeuna Mila bet nyarita kitu. Rek digaruahkeun teh Inu asa karunyaeun. Tapi ari panasaran mah teu weleh. Atuh nyakeun we sepuh oge. Da keur Kang Inu ieu. Sieun mila mah. Pek teh Kang Inu kanu sanes. Paling ge mila kanu sanes. Duh nya, teu acan naon tos timuruan. Atuh da Kang Inu mah nyaah. Mila ge. Naon nu mila ge? Nyaah ka Kang Inu. Mila ungeuk. Duaan pahaneng-haneng. Hieng reunggit ngahieng ngadeuketan celok dina puhu leungeun Mila. Tapi nu dicocok teu ngarasaeun, bangun keur jongjon eta. Keur kadenge renghap napasna bangun dipepeg. Mila, Cek Inu sorana ngahegak. Keur naon eta ngahegak itu? lupatan lah bieu neang tukang sakoteng. Eueuh. Aduh, Kah, naon? panaros bieu. Oh, aduh, Mang Caca eta mah ngareuwahkeun lah. Mila, Kah, Inu ngarandeg. Aya pananya dina hatena anu teuing ti mana datangna. Bieu cikeneh karandapan aya rengkak nu sejen dina diri Mila anu samemehna tara kajadian. Manehna neuteup lilanaker ka Mila. Emang ngadoon kumaha eta Mila? jadi beda euy. Beda kumaha? Pokoknya mah jadi beda. Jadi jika nu pengalaman, Pengalaman naon? pokoknya mah kitu we lah. Kela ieu. Nyaan Mila tara sarangan-sarangan anu sanes. Pokna eta teu pupuguh. kunaon ari Kang Inu teh? Henteu. Aduh, Cempe deui. Tok tukang baso kadenge hawar-hawar. Selang samenit kadenge ketrokna rada dikerepan. Kasono nu tadi ngagedur ngagudag lir di banjur ku cai saember pinu. Rengkak Mila bieu basa keur nyacapkeun kasono asa sajen teh sasari para wari komdangu nya. Karoseun ku Inu teh kitu. Jeung aya gelang emas anu ngalingker dina pigeulangna. Ali pamere manehna ka mana henteu dipake kitu emutan Inu. Kang Inu, mila mah muntos nikah alim sabumi sareng sepuh. nah, Seueur kajantenan ari ngahiji sareng sepuh teh. Boh sareng sepuh ti pihak istri, boh sareng sepuh ti pihak pameget. Eta ku barebedanana mila sok nguping-nguping kitu lah horea mila mah. nya urang usahakeun misah we atuh. Nyewa wae mah. Nyema, Nyewa gitu, nyewa bae mah gitu tah. oh, resep meureun nya Kang Inu. Inu ngareret kana beungeut Mila. Para wargi kaum dangu anyar-anyar pisan eta sora teh kadenge. Hartina hiji tanjakan ti diri Mila. Nu samemehna mah tara nyaritakeun soal kakayaan, soal imah, soal sagala. Nah, geus nicak kadewasaan kitu Mila teh. Tapi Inu teu papanjangan. Mila dikaleng.
Rasa dedeh, rasa nyaah ngagunduk dina dadana awar jeung rasa hariwang paur alah batan rek maut hinis. Sok sieun cita-cita nu geus dipatri teu ngajadi. Kang Nu, mila mah hoyong naker gaduh acuk bududru model ayeuna. Aduh etah. Nyaan ayeuna mah inu teh ngajenghok. Lain wae sora anyar, lain wae rengkak anyar, tapi pamolah segala anyar karasana. Mila hoyong dipangmeserkeun acuk. Nah kitu Kang Inu. Pan Kang Inu teh nyaah ka Mila nya. Mila mah sok sirik, cenah yuyum sok dikintun acuk ku Kang Inu. Geuning, ka Mila mah tara. Apan cenah saur Mila? Ari ku taeun di pasian acuk teh sok atosan. Ah nonsen Kang Inu bohong, ulah percanten kanu kitu. Nonsen. Nyahot di mana Mila kecap kitu? Nah sok rejengan jeung saha atuh Mila teh make motekar gunakeun kecap kitu sagala. Kamajuan meureun. Kayung Yun. Nya, kayung Yun. Kitu emutan Inu. Nya atuh ari saur Mila nonsen mah ke ku Kang Inu dipang celetot etah leungeun diciwit. Inu ngagurubug. Mila terus ngagebugan. Ditewak leungeunna ku Inu terus ditetep ku hayang nyaho atuh saha nu sok rejengan jeung Mila teh. Lamun mojang ti mana? Mun lalaki saha nu mere hawa anyar kana kahirupan Mila. Tebet nyiwit wae. Kang Inu lepaskeun. Sok atuh nyarios. Nyaah keneh Mila teh ka Akang. Kunaon Kang Inu teh? Henteu kunaon. Sok waler nyaah keneh henteu. Nyaah. Daek naon sok. Butrak panto buka. Inu ngelepaskeun leungeun Mila, lol indungna Mila keluar. Inu nyerengeh gewat rengkuh bari imut. Lalobot atuh, cep Inu angin. Mangga. Cek Inu nyerengeh. Teulilah indungna Mila asup deui ka jero. Mila ge nitah Inu asup nuturkeun manehna. Para wargi kaum dangu peuting beuki poek, beuki lila, beuki jempling. Lila Inu pahandeng-handeng. Tapi terus rasa tindakan indungna bieu teh sacara teu langsung ngelingan yen ayeuna teh geus peuting. Nepi ka pamitanana, nepi ka lekasanana obrolan nu diajam rek dicaritakeun teh bolai kagareuwahkeun ku rengkak Mila anu sarua anyar, sarua teu pikaharatieun. Tapi kateu percayaanana dilalapkeun ka jero pisan. Pamuga Mila teh anger Mila nu bareto grentesna ka angin peuting anu maturan manehna lempang nyorangan. Jeprut bola hejo dipegatkeun ku huntuna. Sok jarum diteundeun dicecebkeun kana babantalan leutik. Baju orok dibeng-brengkeun di alak ilik. Asa payus jeung kahayang gambar bordelan dina dada baju orok teh. Gerentes hate awit parorgem dangu. Bet asa aya rasana langsa nu teu pupuguh nyaliara atena. Mun seug kawin teh kawin nyaan tada teuing ngresepna. Meureun bebeunangan ngaboradel teh ditembongkeun ka bapana budak. Pan ieu mah Kang Inu mah lain. Salawasna teu weleh ketus, teu weleh jejebris sakalian patanya oge. Awit rubasa kana kahayaan dirina, nu matak sagala paripolah Inu ka manehna teh teu dijadikeun teu ngeunah pikir. Awit yakin Inu can sare di kamar gigireun manehna. Inu teh kakarapisan balik ti Garut. Neang indungna, neang adina, jeung nu pangpangna, neang Mila, mojang kadeudeuhna tang tuna oge. Nen. Korejat, awit ngorejat. Ih, si Mauti ku ngareurewas. Nen onaman. Mauti ngarita biasa ge make reuwas. Bane keur ngalamunnya. Iya, keur naksir bordelan. Alusnya mah? Nya alus. Kubisaan atuh dunungan emak teh. Awit seuri, panonna neuteup kana panon Mauti. Geus kolot ayeuna mah Mauti teh.
Tisa inget hirup manehna rerejengan jeung Mauti teh. Sare sakola ulin teu weleh digukuntit ku Mauti paroe kaum dangu eta awit. Matak geus asa teu kasasaha, asa kaindung bae awit mah. Ayeuna ge keur dirina aya dina katunggaraan ngan Mauti nu bela teh maturan beurang jeung peuting. Ari popok geus disisian kabeh mak. Lah, makin disisian segala popok mah. Matak nyerieun palangkakan orok Lah, ku aksi orok mah dapuan bode bae atuh. Kadieu aku awit dasar nini pangadulan Aprak teuing mama nara. Sieun katojos jarum. Mana jojoengan geus teu pati awas ieu teh. Cerot eta ciduhkeun cai panyepahan. Naon eta ih? Cai panyepahan. Arek teu sopan. Kadunungan awaran cai panyiduhan cepah ih. Bisi we padahal keur barokahna gitu. Cacat teu bener si Mauti mah. Cing mak pangjieunkeun sepaheun lah sok. Arek nyepah lah kuring oge sok kadiekeun. Ih, boa awewe orok teh nya. Usiwal eta Mauti nelepan seueuh. Sanggeus beunang nyamaraan sok dibikeun ka awit. Eta dihuapkeun ku awit. Tapi teu lila awit nyengir. Iklah mana lah. Yo sok yo. Sok kadiekeun. Laga Kang Koyong. Ini Mauti seuri bari sok neundeun tampolong. Cerot sakabehna dipikeun deui. Mauti ngah kae jeung seurikeun. Aduh. Serina nu bener atuh mah tong siga malampir gitu. Cuma seri mama memang gitu. Dikudatna. Kadenge inu ngadehem di kamar gigireun. Awit molotot ka Mauti. Mauti ngangkat tak-takna bari ngelel terus nungkup biwira. Jep teu kadenge sorana deui. Meureun inu teh gandengeun ku Seri Mauti mana dadahem oge. Bet aya rasa sono ka inu teh. Tapi hayang ngobrol teh kumaha atuh da sakalian awit nanya pan inu teh mani pondok pisan nembalana oge salawasna. Mauti. Cokot taraje jik. Hek nanaonan atuh enden teh. Tapi bibir Mauti ditungkup ku awit bari molotot. Nyarek Mauti nyarita tarik ku isarah panona. Keur naon? Cek Mauti ngaharewos. Hayang nempok Kang Inu keur naon di jero. Ya atuh ketrok we. Embung. Sieun ambekeun. Jigewat. Mauti katenjo netep awit lila. Bangun aya sinar kadeudeuh dina beungeutna nu karijut teh. Awit ge ngarasa kalakuana teh kawas budak bolon, tapi da ku hayangeun pisan nenjo inu teh. Keur naon ayeuna? Mauti kaluar, teu lila ka jero deui mawa taraje tina aluminium anu teu pati jangkung jeung bersih. Duh. Mulai nunungan ya nu di tanah ieu mah di waro da ieu tu mun berat kieu. Alah. Yo nen yo. Pokna bari anggar hangharewos. Sok. Tunda deket tata. Cek awit. Taraje diteundeun sapamenta awit persis handapeun jendela kaca pasagi opat di luhur. Lalaunan awit nece kana taraje teh. Satece. Tapi kanu pangluhureuna kakara awas kana kaayaan jero kamar inu ngaliwatan kaca jendela teh. Atra inu teh keur diuk nyang hareupan meja nukangan awit. Tetela keur ngawas-ngawas potret awewe geus tangtu mila teh. Mun seug dirina nu dipikadeudeuh teh tada teuing bagjana. Inu dina wang-wangan awit hiji jejaka anu gede tanggung jawabna. Salian ti kasep teh aya jiwa anu pujieun dina dirina. Arang langka jajaka saumur manehna anu daek tanggung jawab kana kahirupan kolotna. Nu nya-nya ngestokeun kahayang indungna. Nu sakitu satiana ka kadeudeuhna. Nu ngahormat awewe sakitu hormatna. Lalaki nu kakara kapanggih saumur manehna dewasa.
Hanya kal papanggihna teh leuwih teuing, sanggeus dirina dilingkung ku kahirupan anu mitina karasa endah, sing horeng saanyana mah pait, pait pisan. Sanggeus dirina digadabah ku dulian. Katenjo inu ngaganjel sirah ku leungeunna. Dina sisi tumpukan buku-buku aya potret Mila keur imut. Kawas keur bingungeun inu teh. Karunya mutnya teh. Sanajan cek indungna kawin ka inu teh estu kawin sakedeung nu sakadar nutupan wirang wungkul tapi kanyaah nu teleb dina diri awit hese pisan nyeuh keunana. Mun teu panon inu teh karasana ku awit mah asa ngiuhan di handapeun tangkal anu liuh mangsa panas poe ereng-erengan. Inu Assalamualaikum dangu katinggali ku awit ayeuna keur udud ngelepus bangun nikmat. Leungeun katuhuna nyekel pulpena sakapeung tanggah teu lila gutrut nulis. Serbung haseup rokona nyerbung ka luhur. Mun seug inu teh salakina meureun ayeuna awit teh ngagoler dina pangsarean anu itu atawa ngalendean tonggong salaki. Hanjakal sagalana geus elat, mun bisa mah awit hayang muterkeun waktu kanu geus kalarung. Meureun moal disorang jalan anu poek merdong teh. Meureun moal ditincak taneuh anu pinuh ku leutak kahirupan teh. Hanjakal sabot kokojayan dina dunia kamaksiatan teh taya anu ngageuing. Kakara sadar indungna teh bet paya pisan panyarekna. Salawasna mentingkeun keperluan pribadina tibatan nelingakeun anak. Basa inu rek ngagoler, awit rada nyingcet ka sisi. Goledag inu ngagoler. Awit gewa turun tuturubun lantaran ti ditu pasti awas kalebah manehna nangtung. Tapi turuna teh para wadai kaum dangu eta awit teu ati-ati, taraje ngoleset awit labuh bareng jeung ragragna taraje. Astagfirullah. Nen. Mauti ngajerit. Rek udang pisan bray panto buka. Inu anu asup teh. Awit tuluy pura-pura ngadupung. Inu muru ka manehna. Kunaon Mauti? Rageyeng awit di pangku dug digolerkeun dina tempat salena. Awit malika kenca ngahaja ngarah buukna nuruban panona. Era wirang kapanggih keur ngintip hatena deg-degan ratu tetunggulan. Iya tuh. Naon eta make aya taraja di dieu sagala ieu teh. Naon aya langlayangan? Nyangsang? Sanes. Eta marek nyohkeun lancah. Nen sieun. Hari tahun labu. Ninggang nen keur diuk di handap. Mauti nembalan tatag. Alhamdulillah para wali kaum dangu pikir awit nuhun Mauti calakan Mauti mah tulus dipangmeulikeun samping rareg pager teh sakalian jeung pibajueunana. Iya atuh. Cicik canak cai ti sok buru. Cek inu pigilang leungeun awit dicekal ku inu hate awit ngageter. Mun seug ieu kadeuh teh sandeng endang eukeurna tada teuing. Hatena beuki ratung tetunggulan. Inu nyokot simbut rup ditutupkeun kana awak awit. Hadena buukna nu panjang teh nuruban panona. Bari meletet awit ngawaskeun beungeut inu. Nyaan kasep ka hate-hatena gerentesna. Mun seug cenah kitu para wali kaum dangu nya. Teu karasaeun aya anu nyelag dina ti korona. Berat pisan. Picerikeun anu melag teh. Hayang budal, hayang kaluar, hayang ditumprakeun kana lahunan anu ayeuna hareupeun. Tapi teu wasa. Pan manehna teh boga kadeudeuh. Nu geus tangtu moal leupas tina ingetanana. Jeung nasabage awewe kapan manehna mibanda keneh harga diri. Kalah kumaha oge teu meunang micinta jelema anu teu mika cinta tura dipicinta deungeun. Sasama manehna papada awewe anu tangtu teu sukaeun kadeudeuhna dipicinta batur. Joal Mauti mawa cai tiis herang dina baskom leutik. Sok diteundeun dina meja inu neuteup ka awit lilanaker. Sok ka dieu. Caina. Mauti singklakeun rambutna ka tukang terus cecehan. Ari tante aya teu? Wah. Malam Senin mah biasana ge balik peuting. Ka mana?
cek Inu. Kop mauti kana anduk leutik. Celom kana caikeun. Sok dicecehkeun kana tarang awit sanggeus buukna disingklakeun. Katuing kemana nama. Dan den awit mah tibareto ge jeung emak we. Mun urang manya anak sasiki heug diatik sing bener. Ari ieu kumaha kitu mauti? Ieu mah gijrik ka ditu. Gijrik ka dieu. Anak parawan dihakan batur ke karanyaho. Keheul mama. Karunya ku nasibna budak sebager-bager nepi ka kudu kejadian kieu. Inu teu nembalan. Karasan aku awit keur neuteup ka manehna. Tapi naon hartina eta teutepan mun ukur rek ngagerihan hatena. Mun ukur keur ngawawaas. Pan kena mah keur mila. Nu mila sandeng-endeng. Deudeuh diri. Micinta ambon sorangan gelentersna. Teu karasa cipanon anu ngagenduk dina ti koro teh palid sakecelak lalaunan disusut ku mauti. Naon nu nyariin den nunungan emak. Cek mauti dareuda. Hate nu nyeri teh mauti. Cek hatena. Jauh harewos teh datangna ti dasar hatena awit. Moal aya nu ngadenge dalah indung leungeuna oge. Komo inu mah. Eta nu ngajarikeun hate teh. Deket nama tapi hatena jauh di Garut. Ditinggalkeun di Garut. Awit, emut, wit. Sora indu ngagalindeng. Mun kongang mah hayang ngagabrug, hayang cerik ceceritan dina kekeupanan anu sembada. Tapi pimanaeun. Lalaki nu boga wibawa, nu ngahormat kaum wanita, teu pantes kudu ngahiji jeung dirina nu geus dibalura ku gegeuleuh. Awit teu kuateun nahan picerikeunana, segeruk cerik eurih-euriheun. Mauti, sok upahan. Ngan sakitu ucap anu kadal. Leos inu indit ka kamarana, panto meundeut lalaunan, gabrug awit ngarangkul mauti, hatena asa digerihan ku hinis. Perih pisan. Mangeus golis. Ya era kuden inu pajar ngecakeun dongengna kitu. Para wali kaum dangu. Rupina cageh heula carios sanggeus salibun peurai karangan Ibu Aam Amelia deui ka dieu. Sim kuring tekan datra dihapunten wireh seueur kekirangan kalepatan oge sempal kabigoyonanya dina bedarkeun cariosna. Boh bilih aya anu kasabitna minuju alit kasebat asma dewasa oge tempat eta mabungkal alasan bae sanes kenging haja-haja. Mugi-mugi sasireun sabeuneureun aya mangpaat, aya hikmah oge hiburanana utamina dina sakur konten anu dipidangkeun dina ieu channel. Sim kuring sejamit mundur, urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.